Wong bagus kasaha teh nyebut wong bagus teh sadeui atuh lingkan ti ka dewek di dege teh rasana teh cantik siapa orang nilai ngaran kaula Abimanyu saha Abimanyu lain Arjuna Gusti ini bisa wae genting ngaran bisa wae nyamar ngaran bisa jadi ya Arjuna ya mirip tetemu aya tanu tukang kalkum sama Gusti bek sora aing teh kumaha abi teh batak disaga kalkum taya ngenakeun kalkum camani aya kalkum camani mah eta nu tukang beureun anakna kalkum karek bulu hiris kakang teh teu nyahoan beureun dewek anak Pak Haji Rosad dapal Pak Haji Rosad teh ngabokong wae teh kade cing hati-hati intel urang Kurawa teh loba barawiri nya kumaha lamun urang disangka Bima Abimanyu kaula dek ka mana sampean anjeun teu perlu apal kana maksud tujuan kaula Ponggawa ngaliwat kaya tempat tina harti geus jadi milik kaula hah hei wayahna dipajeg sia dibikeun harta kakayaan nu teh dibikeun modar iya mantap pajeg dimaksa kitu pokona ieu daerah kakawasan kaula nya anjang tina ekonominya euy akibat ekonomi apung-apungan lapangan kerja mulai sempit pangabutuh gede gitu neangan untung tina enteng daripada bertedahar teh pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa hei Raja Ponggawa kula lamun anjeun butuh ku harta kakayaan nu dibawa ku kaula sok semplakeun letak-tak katuhu apa kensa pegatkeun buuk salamar kaluar getisa tetes amekan sadami kaluar nyawa tina raga wani marangak wae satria ora wani dening ngapa kulanang kitu resepna juragan Abimanyu teh tenang andalemi ora ulang ayo ora wani ora wani dening ngopo kulanang maneh lanang jadi sami-sami pada lenang ayeuna mangsa bakal dicabut umur dia lah nyawa dipetik-petik ku kaula ajak kaken bacotnya wayahna bejaan dulu heh mangga Gusti kapungakul bae mangga siap komandan kadejang dulu itu ringui dina rungkun dulu ujang walah eta ringun wayahna bapak nyumput tong pipireun kana urusan politik itu nyumput kolot mah kitu kada sing hati-hati jang bapak kada bisa anu muncit sawios atugan ku abdi urang asupan hayu kieu mah doh mundur pak musuh tepot kare si anu ngabongohan teu tega abdi nyingkah si anu ngabongohan kade ulah kade teh hati-hati deui euy abdi bade ngabantun heula katapea jang naon teh moh awas hati-hati maju kaula mana Arjuna lain kaula teh putrana Arjuna penengah Pandawa di mana bapak mana anjeun ulah mamawa kainya sok buktikeun hayang nyaho lamun dek ngabegal maka kaula benar ya maju
Bacik bacik wong arep wong bener Gatot Kaca dina Megadutamana ningali kejadian Abimanyu nuju di Kapung Wakul Buaya Mangap lajeng Nyi Roro
cilaka. Wah, cilaka Den, merukan Banyu, aduh gugah Den. aduh gening Kakang Gatot nuhun kan semaka pihatur nuji. Aya kejadian naon anak? Wah, cing. kuningakeun aya bega Bega. laras Udah mau ke radio. nanging anak ditaliti yakin ieu teh usung esangna urang-urang Kurawa anu meunang gaji Wah, pikeun milarian Pandawa kenal ungtik tetep. daetan naroskeun Kangjeng Rama Pandawa sadaya Aya saat itu. asta jingadawala Hali. Hei, kalkum. Wah, muka uat tetep berarti. Tadi sia kalkum. Ada yang dipencit nya tetep gitu. alah Kang, silakan jang naon Kang? juragan Nabi Manyu dulu Walah, kade atuh pilarian. kamana Bapak sia kalkum nu tadi Kang, di daguan kalkum datang tongo waduh. Kakang ibu tongo mah kain teh. ibu tongo Pasti. alah naon saya jamu air kain disebut jamu air aduh Halo, saya jamu air. oh jangan cupatna Aya teh coba teh geus-geus sireum. lamun dina kandaraan mah dulu Dah, aing mah bus bos. aing dewek siapa teu boga bus Lebih nyari Kang. alah Boga ge dijual. artina siapa mau kagablog hidupna sia pangna ngabega oge lamun dina imah aing mah hotel Hotel. aya aing pacilingan Leuwih parah tah malu jadi pisan hate aing dalain imah goblok pacilingan mah geuning nu Bandung ngajang eta mun rek ngaheujeun goblok Geuning lo Bandung ngirim. disangka imah pacilingan si goblok sok sia hayanya palus alus jeung aing lamun dina manuk naon aing mah manuk Garuda Oh. aya aing sia mah bangkeina Dong nyari. atawa sia mah taina Dong nyari Kang. Nah. Balas deui. aing ngatingalikeun Yang lebih perih. lamun dina udud naon aing mah udud nu pangmahana Wah. aya aing sia mah ti kotok Naon hubunganana goblok kudu jeung ti kotok. Baik, asa pikeun nyarieun Kang. aya sertifikat geuleheun hirup di dunya teh heeh nggak bodoh we ka batur teh eta ku hubunganana teh kotok jeung udud kira aku siapa ieu bakal modar deui Dek pipiluan sia teh. Naon teh? Eta si goblok ka aing nyebuti kotok. Ya, ieu jelema tong diganggu bahaya. Wah, bahaya. Jelema sa. Didinya goblok naon sia teh? Tua toe sia. Lain didinya ulah kumawani ka jelema ieu. Wah, jelema bahaya. Ieu teh sangar. Jelema bahaya. Jelema bahaya. Jelema keur nguriling neangan tanding, anya serang neangan lawan, saumur hirup mah sanyahoon digeti serangan. Pecakan dagor kulingis. Kuat. Modar. Woi. Ada sing hati-hati. Nyamuji nyundrungkeun. Coba saya nya urang musik.
jangan dupak. Lain lingas letik Ya. letik. Heeh. Lingas. Woi, Kak. Woi. 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 Berat. Berat. Berat euy. Berat itu udah gede teman. Ya udah gede aing mah. Oh iya. Berat. Woi. Woi, ya tak. Awas. Bisaan euy. Bisaan leutik-leutik. Jangan tukang musik ya. Heeh. What? Bahaya. Usik ya. Ayo. Sagilat ke. Sagilat ke. Teu beunang ya. Moda eueuh nih. Sudah tadi dinya itu. Heeh. Woi, woi. Alah goblok. Beungeut aing ngana teh muning ya. Bae atuh. Hakan. Ieu baingan. Ya kapararangi aing teh boga duit gede. Wah. Mun teu salah ieu rupa si Bima ye. Wah si gorehel teh mah tuh. Hakan. Waduh. Semah kapihateun nun bot. Ai geuning barayana si eta. Barayan boga entok. Marukana kumaha diletah jago aing tah sok. Si hareupan. Saha sampean hai ponggawa? Ngaran kaula kerincing wesi. Ngaran kaula kekirincingan. Kerincing masih atuh. Jauh-jauh. Loh, Kerincing wasi. Kancing Jaya. Kancing Cetet. Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Badalohor. Allahu Jauh-jauh. Akbar, Allahu Akbar. Oh shit. Halus. Dasar waktuna. Ngaran siap Badalungan. Surya Pringga. Surya 16. Temenang. Kemenang. Surya Pringga. Bayu Putu. Aing jelema rayud kanyud. Bayu Putu lain rayud atuh. Jauh-jauh. Bayu Putu. Ngaran kaula Bima Putra. Anak si Bima. Bima Putra. Bima Ungjila. Jauh. Ilai kawa mah Ungjila mingkop. Duh. Auduh. Tapi omongan Bima Putra. Arimbi Suta. Arimbi Randa. cekek aden. Naon sia? Naon sia? Nah, apa teh? Ibu Tobil. Cin Arimbi Raja. Lain. Nah ada teh. Jauh. Atuh ningali we kan ah. Arimbi Jauh. Bunghar. Lain. Lain. Sok sia. Sok Ibu Tobil. Arimbi Ratu Panggagahna. Lain. Jauh. Lain. Jauh. Lain gitu. Arimbi Sakti. Lain. Boleh jauh lain. Arimbi Panggelisna. Lain. Bye. Berembang. Teke aden gitu. Si mau aing disiksa teh atoh.
lain atuh itu menurut Arimi Suta cabang tutuka sok naon mungkin ngambek aya kasieun Cabang bayi. Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto cekek kira-kira kan naonana sami maju Lancegna Abogohna bener aing nyaho si Biba sampean lain anakna putrana itu belenggu aing nyaho si teh inte ti asdina nya ha hutang pati pati hutang wirang beurang maju musik sia halibot haling bulan aling sawius ku abdi jelema kieu mah haling nyika sia goblok permios kan ini mudah-mudahan sing hasil ya oh hadir sia hadir wani mah oh aduh paret dong kira-kira ya teu beunang si kurang ajar maledog teu geuna datara beunang ku kensa pada nu kakatahu mah beunang we teh datara beunang tinggali gede ku katuhu mah sok kayaknya bot non gede gerak bade meh rokok heula kana wah tuas awakna oi dah siap woi maju siap mengajar bangsat woi lu garelo dasar iblis oi iya urukan teh eta tu sapira sia sapira geuning benang euy benang di belah mana berak tu diarup sabaraha pengkolan deui 3 pengkolan jauh kene jauh sabaraha tanjakan deui 2 jauh kene jauh sabaraha pudunan deui 2 seri napas goblok keburu bea babuk lain cicing timbang tinu agung sia babuk si hutang tarik pati bayar pati hutang wirang bayar wirang modar sia tarik tengah-tengah teh bentak atuh kasaha keunana bi teh kadunungan doy semeledok kagan kagan we teh lamun dek deungeut teh mentong peureum sia bentak atuh benang jang benang babuk hutang pati bayar pati sing tarik hutang wirang bayar wirang sing tarik mangsana ayeuna aduh pikeun di teungel ku aing ulah jasa sing
Pembawa aja. Utang pati bayar pati utang wirang cing tarik lapur mo. Lain asa kepada ngajeng nu belok. Ayam